Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Akang dina Obroh-Boroho channel. Wilujeng bade nepangan kang warga-wargi sadayana ieu tacan sadacana ieu Akang biasa we hiburan bodoran ieu mah ieu. Ya lur. Alah. Kanggo dulur-dulur anu di lumur baraya anu di kota wilujeng patepang deui kitu tamuhun mangga we kitu ieu kanggo ka ieu warga-wargi sadayana nya anu hobi mika seneng kana pemancing wah seneng we dedemuhun tos kunjunyut gedebugna lah tobat la ilaha illallah kitu tong usil naon sababna eta bapa dewek paribasya pangedulan maneh teh ieu cenah cepot keun bae duit dewek nu kitu mangarugikeun ka manehna kitu sok priweuhkeun we kecuali urang teh kanu janten keluarga pemitos rumah tanggi namelarkeun tak itu baru boga dunungan sarua dede kitu sok riweuh paribasa wah cepot sok naon dede padahal eta teh lenyepan sok we hartoskeun kembalilah ke lapak Syaur sipu teh mah kadarat jadi salogak, kacai jadi salewi, tah ieu mah kabalong. Jadi salewi gitu. Tingali we di pemancingan. Wah, bahasana araraneh silih sebret, silih jebret, bahasana dede. Itu jalur. Terus sini disampir mawa, silih ece. Silih jejele tapi sauyunan we anjingna teh angkat deui babarengan kompak tah kitu. Sanak we kurang teh ku sauyunan babarenganana. Kitu sok ngatur. Eta ieu bapa dewek teh jeung dunungan teh sok ribet teh. Kitu duit dewek. Tobat la ilaha illallah. Nas naon tesna tataja asa ararane kadanguna teh sakirang raos we teh ya nu jadi kolot mah deuleu lain maksud kadinya ake jeung sagala we ngabamblamna teh kacaprak ngomong naon si lain teh biasa we bapak itu tuh nyamper Mas Robin sareng Cep Cahya Cep Hendra Kang Tolib Kang Rohman Kang Idit aya Dika wah Bang Yanto Bang Dudi teh wah sinyala berkabdi maksudna nyamper naon teh asa kirang ngartos we nu jadi bapak mah ya berameng we nya capluk naon bieu asa nah kuman siahna teh alah tobat la ilaha illallah suan teh mah kadenge nya alah can hiji deui meureunna aduh kebayang langsung mabuk dah mah tuh udah datang
ngomong naon syah iblis akejeng mamawa kadunungan sagala ente biasa we ya kan biasa ya resep mancing abdi nah wat sakarep imsun ngomong teh kurang ajar sih ya tobat la ilaha illallah manawi teh cep wahyunya alah sareng cep agung walah peledag we kabi ya asa sangeunahna we pelenge we cep sandi mah nya alah sareng cep jalen alah wilujeng tah nuhun kanggo ka wilujeng Kang Ana Gumilar wilujeng ayo gitu ya mun maksudna teh ayo ang sasarengan gitu sasarengan nongtona akang wilujeng kanggo ka Kang Ake wilujeng Kang Abrednya Kang Abred muhun kanggo ka Reni Syafitri wilujeng kanggo Dela Dinda ngatur nuhun tos subscribe nanya nuhun Mamah Kiran Ayang Anggi sareng teteh neneng wilujeng aduh nuhun tos subrek nuhun kakak dina obrol borohol channel kitu teh muhunnya kanggo ka Mamah Reni oge teh hilang kitu Mamah Asep wah wilujeng kanggo ka Cep Panji tah wilujeng salam pangwanohnya di akang kitu kanggo Cep Rendi wilujengnya alah kanggo ka Bunda wilujengnya alah salam pangwanoh we kitu di akang ieu kitu aduh nuhun we tos subscribe nanya nuhun pawarsa yalah tobat la ilaha illallah itu wilujeng punten kang warga-wargi sadayana nya nuhun obrol borohol nuhun aka bahasa teh entep sireuh malah pagedang nama punten kasuhun malu bahasa nu direkanya ku aka punten punten lur